Alhamdulillahilladzi qad syayyara imana saksin da su'abatu tammamu. Sadaya puji kagungan Allah anu parantos ngajantenkeun imana hiji jalmi ngagaduhan cabang-cabang, maka ku anjeun sampurnakeun eta iman. Wargi sadaya, pengajian bahasa Sunda nyaeta masalah iman sareng cabang-cabangna nyaeta muqaddimah heula. Dina muqaddimah ieu nyaeta urang ngaos alhamdulillah, sadaya puji kagungan Gusti Allah. Jadi puji teh kagungan Allah. Jadi urang upami kenging pujian teh kedah diuihkeun ka Gusti Allah. Sadaya puji kagungan Allah Pangeran Murbeng alam. Nah, itu kahiji. Sadaya puji kagungan Allah anu parantos masihan atau ngajantenkeun imana hiji jalmi ngagaduhan cabang-cabang. Nah, jadi imana teh iman, rukun iman, karena berarti iman itu bercabang ya, rukun iman. Nah, ya genep. Nah, berarti aya genep terus rukun ungu genep, terus cabang-cabang tina genep teh aya deui. Numutkeun kitab Qomutuqian Subul Iman gitu ya. Patu tamamu maka sampurnakeun ku anjeun. Sampurnakeun naon? Eta cabang-cabangna yang di samping nu genep rukun nu cabangna ge nyaeta aya 77 kabehna teh disampurnakeun. Diayakeun ya diri urang gitu kan. Nah eta anu dimaksud ku muqaddimah pengarang kitab nyaeta kitab Qomutuqian atau napi kitab Subul Iman. Wargi sadaya anu kahiji nyaeta alhamdulillah muqaddimah anu kedah ku urang ngawitan muqaddimah teh ngaos hamdalah. Eta sadaya puji kagungan Allah. Puji qadim ala qadim, puji qadim ala hudus, puji hudus ala qadim, puji hudus ala hudus. Kita puji. Jadi alhamdulillahilladzi qad syayyara imana saksin da su'abatu tamamu. Nah, janten upama urang tos serang kieu masalah keimanan teh kedah terasi tingkat